Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alam sareng kudu nganyahokan anjeun anna maudi al-ikhlasi sayaktosna tempat ikhlas wariyai sareng riya huwa eta ari itu maudi al-qalbu eta hate. Bahwa sareng ari itu qalbu mahatun nadzarillahi azza wa jalla eta pusat ningalina Allah azza wa jalla kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis innallaha sayaktosna Gusti Allah la yanzuru eta henteu ningali Allah ila ajsamikum kana pirang-pirang jasad aranjeun wala ila suwarikum sareng henteu kana pirang-pirang rupa aranjeun walakin tatapina yang zuru ningali Allah ila qulubikum kana pirang-pirang hate aranjeun wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen ala ingat wa inna fil jasadi mudghatan wa inna fil jasadi sayaktosna eta tetep dina jasad mudghatan aya daging kimpel idza sholahat di mana-mana beres ieu mudghah sholaha tah beres naon ala jasadu jasad kulluhu tegasna sakabeh jasad wa idza fasadat sareng di mana-mana ruksak ieu mudghah pasada tang tu ruksak naon ala jasadu jasad kulluhu tegasna sakabeh jasad ala ingat wahya sareng ari ieu mudghah al qalbu eta hate fajtahid tamangka kudu nya anjeun pitandi fi qalbika dina ngabersihkeun hate anjeun waj'al sareng kudu ngajadikeun anjeun hammaka kana pamaksudan anjeun maksuron kana anu dibates ala rabbika ka pangeran anjeun liyusi baka karena supaya ngabalas Allah ka anjeun ala amalika kana amal anjeun wa amanna sareng anapun ari jalma-jalma fa innahum mangka eta sayaktosna itu nas la yamlikuna eta henteu ngamilik ieu nas li anfusihim kana pirang-pirang dirina ieu nas naf'an kalawan manfaat wala doron sareng henteu kana madarat fa kaifa kumaha yamlikuna ngamilik ieu nas li ghairihim pikeun liyana ieu nas haza ari ieu pi dunya eta di dunya fa kaifa eta kumaha fil akhirati ari di akhirat qala ngadauh saha Allah taala Gusti Allah taala yauma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a yauma la yajzi dina poenan teu bisa ngabales saha walidun bapa an waladihi ka budakna ieu walid wala sareng henteu saha mauludun budak huwa ari itu maulud jazin eta ngabales an walidihi ka bapana ieu maulud syai'an kana saeutik wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yauma yafirru dina poenan kalabur saha al mar'u jalma min akhihi ti dulurna ieu mar'u wa ummihi sareng inungna ieu mar'u wa abihi sareng bapana ieu mar'u wa sahibatihi sareng pamajikanana ieu mar'u wa banihi sareng anakna ieu mar'u likul limriin eta tetep tina saban-saban sahiji minhum tina itu anu kabeh yauma idin dina ieu poe sya'nun ari tingkah yugenihi anu nyukupkeun ieu sya'nu ka ieu mar'u pala yura ihim teu ria ieu si mar'u kanu kabeh bi a'malihi kalawan pirang-pirang amalna ieu mar'u illal jahilu kecuali jalma-jalma anu bodoh al khasiru anu larugi allazi anu gorrohu nipu ka ieu jahil sa syaitanu setan biat ma'ihi kalawan kadah pirang-pirang kadaharan ieu setan al kazibati anu bohong
Wa fil hadisi sareng eta tetep dina ieu hadis idza jama'a di mana-mana ngumpulkeun sa Allah Gusti Allah al awwalina ka pirang-pirang jalma anu ti heula wal akhirina sareng ka pirang-pirang jalma anu ti akhir liyaumil kiamati pikeun poe kiamah liyaumin dina hiji poe la roiba anu teu aya ragu teu aya mangmang fihi dina ieu yaum nada ngagero saha munadin anu ngagero mangkana asyraka fi amalihi lillahi ahadan man ari saha jalma kana eta bukti ieu eman teh asyraka eta ngarejeungkeun ieu si eman fi amalihi dina amalna ieu si eman lillahi ka Gusti Allah ahadan ka salah saurang falyatlub tah kudu neangan ieu si jalma sawabahu kana ganjaranana amal min indihi dideukeutkeun itu ahad fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah agena eta maha sugi Allah asyurokai ti pirang-pirang anu ngarejeungan ani syirki tina pamusyrikan wallahu a'lamu bissawab.